Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampurasun baraya Kang Haji Channel ya. Alhamdulillah ya baraya ya, si kami ayeuna nuju nyantai ngawangkong ya di saungna Kang Haji Channel. Nah, ya Kang Haji Channel nuju ngenyoh tuh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Aduh tuh nya ieu sareng obos di Majalengka cenah ya. Sareng obos Majalengka. Ieu si bungsu. Tah, ieu kayak Kang Haji Bana bade ka dieu. Ka pale dia Kang Haji Bana ya. Payun ya yeuna ya tuh. Kang Haji Bana tuh. Oh kayak ka dieu cenah nya. Aduh tuh. Kieu we baraya Kang Haji Channelnya. Amarangkong we ya. Alhamdulillah. Lah, Kang Haji Bana. Aduh. Sehat Kang Haji Bana? Aduh. Halo. Tuh, halau cenah Kang Haji Bana merengse ya di Bandung ya. Di Bandung itu biasa. Ejing teh rencanana bade ngecor cenah ya barayanya Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bana teh aduh. Aduh tuh. Ya incuna mah nyumput wae sing kali saeutik atuh Asep. Assalamualaikum. Tuh, ya nu ngawarang Kieu unggul. Kieu unggulnya Kang Haji Bana nya. Unggul tah ieu ke loba bae ngenyoh si channel teh ieu. Ingat tuh setelah anak kita setelah ngomongin aduh tuh jadi pas sore santai baraya di sauna Kang Haji Channel tuh Maji isukan mah mun syuting maji yang di dia alus gitu asukana YouTube ya saya mau rangkum ya kongres ya ngobrol teh beres-beres ya incuna ya nuk dapri bade nikah cenah teh Doana we. bidoana ngan cauna tos seep coy Coba cauna sebaruru. baru atuh dalila kawin teh ilaha nya War minggu ayeuna kawin acan kene. Yo abahna yo abang teh satuju kasih euy da kitu geuningan kitu peta nah Kang Haji nah teh setuju sagala Kang Haji teh jadi ada perbedaan perbedaan agama teh kumaha Perbedaan budakna loba menekan gitu menekan oh tuh jangan. jantan baraya cenah Cep Sopandi teh jeung si Iste teh cios baraya kumargi ye Kang Haji Channelna teu ngawidian teu satuju cenah soalna perbedaan gitu ya adik Jadi kieu wah Kang Haji Bana Jadi ayeuna mah lain incuna nu rek kawin teh. saha Haji Channel bawa kade Haji Bana ya rek rek kadeukeutan Ceulis ya nya aduh eta pemuda jeung Haji Bana jadi lamun teu jadi ku manehna ku urang gitu. oh gitu teuing teh urang kudu dikocok mana eta urang kaluar eta nu meunang oh jadi kompimpah bisik ganti dasterna urang teh jadi jadi kerok gitu. oh tuh Baheula mah daster kok beureum. Bisik ganti baju jadi bisik kasamaran. Nah, benernya tuh baraya janten enak mah Cep Sopandi teh gagal nikah cenah. Kumargi ngelehan enak mah kumargi Kang Haji Channelna anu juga deketan Ceulis cenah. Aduh, tuh. Duka Ceulis teh can datang itu. Bukan sigana pundung kamari teh ieu ti digebrus teh ku ieu digebruskeun yo. Incuna sarwana tah jeung ieu tah incuna nurus tuyung. Incuna sarwana jeung abahna teh. Aya telepon diangkat dilesotkeun kecepur Ceulisna. Jadi pundung tah ieu sarwana ieu tah. Jeung ieu akina ieu abahna. Aki jeung incu teh 11-12 urang mah ada seulis ari kitu-kitu teh mah ka urang kalon ada jalan baso tapi tengah hatinya oh jadi Ceulis teh kurang peka udahnya kayak lah kayak orang ikenya kobi kayak orang jadi kieu intina kumaha Kang Haji Bana ngajajanan sering cenari noel bae jebras-jebris oh gitu nya meureun Kang Haji Channel Ceulis teh meureun era ku incuna oh tah ieu da ieu incuna rek kawin kira urang miheulaan tah kitu ngalikeun oh jadi Kang Haji Channel teh sakit hati banyak ku Ceulis teh nya otak kamari digeburuskeun sigana pundung Ceulis teh ye baraya otak Ceulis teh teu kadieu diajak konten teh Ceulis ge anu mah limeun cenah
masih kena sakit hati ku Haji Channel. Nah, saur nama ceulis teh bade balas dendam tapi duka iraha barayanya kin kela orang antosan we ceulis balas dendam ka Haji Channel sareng ka incuna ieu pang-pang nama minta tolong dia telepon kalau ka dilesotkeun Haji Bana ieu cucut. eta teh ceulis teh mileran Haji Bana cenah ka mana Kang Haji Bana cenah kitu Gimana teh? Budaya tamu. tuh ya tamu gitu baraya tuh Budaya tamu. Teu sempet panggih. sempat panggihnya ieu Hari geus tamu mulang aya beja. oh ceulisnya tigubrus Tulis digebrus. nyata tinggal deh di di pamandian aya daster sareng kerudungna ceulis Oh cenah naon cenah ai anu ngabejakeun mah cenah kieu. Ngadenge-denge teh cenah milarian cangcit nu bolong cangcit bolong di pilarian. luka ceulis mah aya wae teh aduh Si bungsu mana nih karanya nah dikerenyet kumaha teh Kang Haji Channel Teuing ku beurit, teuing ku si bungsu. nah sigana mah aduh tuh kayak baraya lah nya Tapi anggar teteangan bae ku ilisna nang bisi bolong oge. tah sigana mah keramat teh cangcut Euy, teh aduh kramat. tah kitu barayanya ye teh nuju ieu ngantosan ceulis ieu teh bade ngonten tadi nama kumargi ceulisna teh pundung baraya masih kena sakit hati tak ku ieu tah ku ieu tah jeung ku ieu incuna gitu gitu barayanya kin lah pokona mah kabaraya-baraya Kang Haji Channel mugia dipaparinan kesehatan kemudahan kelancaran dijemberkeun rezekina taung hilap perbanyak sholawat perbaiki sholatna insya Allah berkah dan selalu lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.